Si cicing atuh dihanap. Yah, teu daek cicing wae. Kena kieu Don. Ini kan peperekelan. Parekelan teh parekelan. Euy, mau semana euy sinarian rapi euy. Sapel lain diharim. Euy, gaya. Mana masih kene jeung si itu? Masih atuh. Kumaha perkembanganna? Perkembangan mah halus sih. Oh, syukur atuh aya halus perkembanganna. Tapi percuma perkembangan halus oge. Maksudna kunaon gitu? Hari perkembangan hubungan mah halus ini parah nih. Diajak berkembang biak. Atunya sete da mah ge daekeun koprak. Duh. Ada sirang cepat. Semangat mana boy eta banget di kucal gitu. Mesti dokter Pit nih eta. Aduh. Emang mana gering naon deh kan? Eta segala we Pit. Aduh. Segala kumaha teh. Aya nyeri beuteung, aya batuk, aya pilek nih eta anu ripuh nama ieu tah suka sakit kepala. Ini parah nih. Oh, hari suka mah tuh boy tenan naon teruskeun we nya. Sampai jalan tapak. Euy. Ableh, si mana aduh eta bungut ini kucal gitu euy. Pusing lah haji aing mah. Carekan ku dokter bieu. Carekan ku naon di mana ku dokter? Oh, mau pemajikan berobat ngadon dicarekan. Heuh nya. Emang mana dokter nu di belah mana eta? Eta ning dokter nu pertigaan teh ya. Atuh eta mah bleh atuh. Lain dokter nu kararitu, eta mah dokter hewan. Yang beruang madu, mana mau beruang madu? Ini parah nih. Majikan aja baheula ku buku malam. Os, pop sugan. Baca si denge. Cuaca kieu. Kopi Oh, nyata boy nu ngandal barudak eta. Lah, ini kan cuaca kieu mah ngeunana ngadar naon nya. Boy, lamun cek kurang mah cuaca kieu mah ngeunana kadar sayuran. Maksudna sayuran kumaha? Sayuran semacam engkol, wortel, bawang daun tah. Ke. Maksudna ada sayuran kumaha ini? Tanya si engkol teh didahar ku maneh, si wortel ku maneh didahar, jeung bawang daunna didahar. Dijamin tah modalna bala-bala. Lebok ku maneh. Aduh, ais. Lain mau ieu cuaca mereka cerah kieu. Geunahnya ieu lamun mantai deh euy. Wow, Urusan setnya. Heeh. Tuh. selain deh kapit kunaonnya. Lo jelema zaman ayeuna. Urang eta liwat teh meuli caharuek. Aracu. Nah, gitu. Urang rek ka warung leumpang bari tutungkulan. Sugan anu nemalan di jelema eueuh. Hari kitu kumaha? Ya atuh kahayang teh anu nemalan ke urang punten teh punten pangga. Eueuh hiji jajan. Atuh meureun we. Sabari liwat teh sing jelas menta gitu kudu puguh nanaon oge. Aya kitu kumaha? Heuh, panaringeus menta mah genah tinggal ngala. Mangga anu di deket gang ge di ditu. Laleubeut, geus kalolot, geus rasa, keur di karungan, keur di kantongan oge genah. Mangga Ini punten parah nih. punten di temalan mangga lain mangga. Mangga punten diet aing teh sia teh nyambung. Ya, sareng mau ah. Naon teh ngot? Lain urang ieu macan berita geuningnya. Naon beta naon? Heueuh na TV mun asa kurang we anu jualan sepeda motor bari jeung aralus model teh. Alanyar. Wah, heuh nya. Heueuh. Lain heuh da, kurang ge asa hayang meuli sepeda Heueuh tuh di dieu aralus kieu. Kumaha lamun urang meuli atuh atau kredit lah. Japan mun urang teh hayang aya pangamung heula. Tapi nya, ayo urang kan urang paling oge meuli sepedana hungkul, moal jeung motorna. Da soalna ke ribet bawa nguatan naon ngur. Can mawa sepedana, can mawa motorna ari kumaha sedangkeun kan bareng dua Geus kitu. teu nyambung deui wae ngabojeng siapa. Maksudna teh lain sepeda, ieu motor, meuli sepeda, ieu motor lain. Sepeda motor ini karena parah. hiji, otak, bana dua.
baik sepeda jeung motor dan opat. Iya kebetulan siapa? Cempling jadi pose baru udah kayaknya kemana Teuing nya teh. Stadion masih kana ngararusup itu mau jejer lah lain mur nya ayeuna seroba jelema anu teu bertanggung jawab gitu. Anu geusna ngarusak leuweung. gue teh yang rusak kaleuweung Nya tang gunung ayeuna mah tatangkalan geus sagala dirusak. Jadi gararunul gitu kana ta ieu teh ketinggalin oge dah aduh. nya motor kan ada kudu dirazia lah. Kudu dibanting gitu teh lah. Halus lah nya eta. Kamari oge urang nanti ngadenge poe keur poe Senin cenah arek aya razia zebra. Di mana di alun-alun. Alus atuh. Ade oge ngadukung pisan nih kalah. Soalna teh kan ayeuna marak. Begal teh ya, lapak motor bodong. Lain gitu maksudna ngur. Meureun mantak arek razia zebra ge ayeuna gunung leuweung di etaan non di Tembangan. Terus meureun ayeuna sato teh tarurun meureunnya ka alun-alun Palabuhan Geus Ratu. teu nyambung di wae ngomongin sia Nya mah. euy. Nu dimaksud razia zebra teh razia motor eueuh surat-suratan, lomba begal. Ini Kayak parah. razia zebra sudah lain. Jadi Itu nyambung juga aing teh tadi razia aja gitu. Cuman boy. Aduh, mana macan manis semuanya kagak teh. Macan mani batur. Lagi ya, palingan tuh bang hangru. Ieu sarua di gini ngomong nanya. Kagak batu. Raraon dah, serius gitu. Semalam mana rit scenario. Terus ngajaran motor anyar, kebenaran we urang meuli motor tarik umpatna. Emang motor mana tariknya? Tarik dia kurang diajaran pakai nyiap molen kaliwatan gitu. Molen ya lah, molen di lian mah kaliwatan disiap mah. Mun arek oge molen mah dibeli. Terus di dahar hanet-hanet bari jeung kopi surudut. Aduh, kalem eta kala. Molen pisang caur aja mah. Anjing, nang teh nyara rambu. Ya, Maksud aing mah lain molen anu di jalan anu dibelian, dimakan ku sia lain. Molen mobil pergi ngaduk. lu bakal ya.